Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang pemirsa sadaya, dina waktos ieu simkuring bade ngadugikeun sawatara warta anu ngeunaan kronologi perjalanan kasus pembunuhan Brigadir J. Kajanggalan dina ngungkapkeun kasus pembunuhan Brigadir J atanapi Yosua Huta Barat, Jenderal Ferdy Sambo janten perhatosan publik. Sakabeh warga Batak ngadua almarhum Brigadir J di Cikini, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 8 Agustus 2022 dina waktos wengi. Dina tanggal 8 Juli Brigadir J diwartakeun pupus sakusabab silih tembak jeung Bayangkara 2E. Dugaan motifna tindakan Brigadir J ngalakukeun pelecehan jeung ancaman ka pamajikan Jenderal Ferdy Sambo. Ceunah pistol Brigadir J kena 5 tembakan nu nganyebabkeun luka sayatan. Jenazah Brigadir J dimakamkeun ku pihak kulawargi di Sungai Bahar, Kabupaten Muaro, Jambi. Balukar tina silih tembak teh nyaeta perpecahan internal. Sedangkeun Bayangkara 2E dipanggil ke kantor polisi pikeun dipariksa jeung medarkeun katerangan. Masalah ieu teh mantak mihabu ti kabeh kalangan, ti mimiti para pejabat negara nepi ka wargaan. Reaksi Kapolri ngeunaan masalah ieu nyaeta ngusut Ferdy Sambo sina ngaku tina perilaku manehna. Kapolri nyieun kaputusan pikeun nganonaktifkeun Ferdy Sambo tina jabatanana. Sakitu wae warta anu tiasa ku simkuring didugikeun. Hapunten bilih aya salah kecap. Akhiri wae ku simkuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Audio Jungle.